Gitu tak wajib tumaros kamu cing. Aduh, ampun teuing Kakang Semar. Cing. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeun anak anu sakitu dedeh ulas asih ka kaula daya deui. Pangeran di dunya teh lintang ti salira Kakang Semar punyungeun kaula, semahkeun kaula, dama-damaeun kaula. Atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh tileletik teh dipepele kudunya. Mas picis kumarin singi inten jumanten hoyong naon paripaosna moal burung laksana.
Honda Putri Raja mama terah menak ayeuna ditikah ku bapak anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah taral oge mun kitunya istri teh uyuhan betah dawala kasenangan jeung kabagjaan teu bisa diukur kudunya wungkul tapi kadedeh kanyaah bapa maneh anu blok-blokan ka teh luar biasa dawala nyaah na teh lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tilu jadi salaki sarebu hikmat umatak dewek mau boga pemajikan geus yen teu mangisara mah nya kitu sing ayagan yang anu kitu pemajikan sawangsuna bapana kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh mah apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir ya eta oh syukur dumeh bapak teh pan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jeung dala gareng sok dirungsing ngapoe aduh sawajarna ka indung madak kadengen-dengen mah geuning teu waniem nikmatna kabina-bina dirungsing ku anak naos teh seuri nya eta dumeh anak bararaong da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat pariposna nya ka mah teh teu asa ka anak sampuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah mah teh inung abdi pujaeun abdi punjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi tong disebat anak sampuran mah inung abdi asli abdi putra mah asli syukur tah sajabana ti kitu urang teh sasati persaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa Kenagorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih jadi pupuh lemur kepala desa sumuh taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja Juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka ka mana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari ta urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung ka dieu pangaulaan Juragan Arjuna Juragan eta teh nuju alitna maka kasihna teh Permadi nya Den Permadi popondok nama Den Mardi teh nya dituluykeun nama Mardiano teh iya nah kaos orang Jawa lain asli teteh putra daerah orang Sukanagara teteh tanya we ku basa Sunda grepek da alus ngajawabna putra Pak Abbas teteh putra Pak Abbas Adhar eta teh Haji Abbas marukankeun teh pimpinan seni teteh DKI Jakarta mah syukur ayeuna ge teu nuju ngadangukeun na TV-na TV naon TV nu bade dipasihkeun ka abdi siapa da kitu wae
tah kitu juragan Arjuna teh juragan Margana teu aya ayeuna teh sumuhun kitu tah keker mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si laing mah kitu ngaritmu ngarabandomanmu duka kabungbulengan ku si seta paeh gitu pedah karacunan sampe pan ngesidik digentian ku hoan bager hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teh jeung abdi Ya Haji Mahpudin meulina ge jadi pun lanceuk teh nya ta ungat kitu cing bisi aya kahayang gitu kakolot mah bebeja ulah cara bebenyit teuing da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumpul salinu cing pangleangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diprihatikeun guru jadi kolot perhatian apan kewajiban kolot mah geuning nganyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus